Nah, aduh, abah rek turun deui ti luhur, rek video, kulantaran dia mah naik ka luhur, anu mah rek turun. Tuh, tanyakan anu tajam teh ku abah mah dilalui we, dijelajah. Tah, margi abah mah bakating gitu kikieuan teh. Dan mun teu mah kolot kieu nanyakan nu kieu mah kuat. Amun tuman mah berarti mah kuat tuman daripada tumbal. Geus tuman mah geuning gogogeng nuang kokotor da tuman disarek ke gap deui. Nah, abah oge dicarek ulah ngonten bah. Nah, tapi abah mah keukeuh we dicarek oge ku si Nini dah ka dieu. Keun bae da ka hayang abah, keun bae badan abah matak bah tong boro nyaah ka diri batur, diri abah ge tah dicapean tapi teu nanaon abah mah. Asa ulah nyusahkeun nu sanes we abah mah. Yang penting mah abah mah tiasa usaha. Nah, sehari-hari mah abah mah keur meuli bensin mah jeung keur dahar moal duit 50.000 ge mahi. Alhamdulillah abah mah tah abah teh hayang dikobul cita-citana, mudah-mudahan ka perusahaan YouTubean, ka perusahaan Facebookan, ka perusahaan TikTokan, ka perusahaan sing sararehat ulah aya diriwit sareng barharit sing terkabul, sing kapetik hasilna kala buahna biasa berhasil ngajualan kuota teh, ngajualan voucher teh sing seueur anu mesenna baik pake nonton video abah. Tah ieu Amang Tajudin teh ieu. Abah Amang Tajudin teh ieu katingali pisan tabeungeutna musapahah muwajahah teh aya di gunung. Ai kuduna mah musapahah muwajahah mah di mana bubaran salat tas salam-salaman. Nah, sing jalma anu sok daek musapahah muwajahah basal ditebihkeun tina balai dunya, balai akhirat. Nah, bakal dipanjangkeun yuswana bari badahna sararehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, abah ayeuna mah geus aya di handap ningali ku wargi-wargi ku dulur-dulur nu aya di lembur barayan aya di kota. Tah kalangan dog abah nu aya di Pasar Suci, lai Amang Tajudin teh aya di gunung. Tuh tingali gunungna ge nu ngacegir dituduhkeun ku abah aya di tatar buahna Panca Tengah teh. Tuh tingali Allah mah teu heseun geuningan nyiptakeun gunung anu sakitu luhurna oge teu diemple-emple cara manusia. Nah, manusia mah nyeun cireng ge diemple-emple. Allah mah ngucapkeun kun fayakun ge jadi. Nah, hiji sesuatu anu perkara hiji sesuatu teu bukti lamun geus ngucapkeun kun fayakun pasti jadi. Tah ieu gunung anu ngacentul luhur aya di tatar buana Panca Tengah teh aya di kawasan Cijapati. Bejana can di dieu teh lamun kawenihan mah seueur kaluhurna bagong kajajaden cenah nu tadina kapirin teh asup ka dieu cenah. Tapi ayeuna mah aya Kiai Haji Abdul Sidik. Nah, eta mah saakidah jeung abah. Mudah-mudahan ulah ngaganggu ka abahnya, doakeun abah yeuh ku wargi-wargi ku dulur-dulur sing ginurut karahayuan berkah kasalamatan sing aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Suci. Nalika meulih ka jati mulang ka asal teh ulah nyosehkeun nu hirup, ulah nepikeun ka ih didinya berak didinya. Tapi urang teh lamun urang tawakal tu Allah mah tah urang tiasa ibadah ka Allah ku Allah moal dihesekeun. Moal dihesekeun rek maot moal nganyusahkeun anu sagur. Sampai ka waktuna mah tah urang mah sampai ka waktuna ponok umur ulah nyusahkeun nu calalagur. Ulah beha oge abah teh kikieuan teh mun cager meureun kudu dahar, mun geuring kudu diubaran, maot kudu dipulsara. Meureunan tah kawargi-wargi ka dulur-dulur abah teh sik atuh tarongton ulah nepi ka teu ditongton. Sangkan abah menang penghasilan lamun nyaah kitu ge upami resep kana video abah tongton. Lamun teu resep mah ulah maksakeun. Bisa jadi mamalah jadi dosa wah si abah maksa yang dilalajuanan ku abi. Abah mah ditongton eta nu disuhunkeun, teu ditongton eta nu disuhunkeun. Mudah-mudahan we kawargi-wargi ka dulur-dulur sing sarukses usahana, pangabutuhna sing kacumponan. Tuh paling ditu ge katingali pisan ku abah. Ditunjuk-tunjuk. Tuh tingali
tingali itu teh ngaranna Kebon Pinus, Palawija Pinus. Anu tingali Abah aya dina luhureun batu tah Abah mah teu sopan lamun didiukan ku Abah mah dicabak we ku Abah ayeuna mah. Itu batu teh nu ngacegir aya di Gunung Mandalawangi teh ieu. Tuh pabayatak batu, teu bohong Abah mah ditemongkeun. Tah kanyataan lamun Abah teu nyeun video mah moal katingali. Abah mah teu akting. Alhamdulillah Abah mah. Da sakieu kabisanan ku nemong-nemong kieu we Abah mah. Nemong-nemongkeun tatangkalan, nemong-nemongkeun gunung, nemong-nemongkeun kebon. Ka wargi-wargi, ka dulur-dulur, anu saringan ka Abah. Mudah-mudahan sing disarehatkeun Abah ngaduakeun we ka wargi-wargi teh. Mari kahirupan dunya mah nu sakedeung moal lila naon nu bakal dibawa tah kasayan ibu, kasihan bapa sing meunang pahala nu satimpal jeung kasayan ibu, kasayan bapa. Alhamdulillah Abah mengucapkan jazakallahu khairan kasiro, kasayan ibu, kasayan bapa teh ka Bapak Amang Tajudin teh ieu tah Amang Tajudin. Amang Tajudin aya di Gunung Mandalawangi. Ayeuna mah dilestarikeun tuh pertanian di Gunung Mandalawangi teh tinggal nu meulak cabe, tinggal nu meulak bako. Lain bohong Abah mah. Kanyataan aya kebon bako ditemongkeun ku Abah mah. Aya kebon cabe ditemongkeun. Aya gunung ditemongkeun Abah mah. Teu akting-akting video batur direkam ku Abah henteu Abah mah langsung ka dieu Abah mah. Tah ieu nu ngaran Amang Tajudin teh. Amang Tajudin teh Abah aya di gunung hatok-hatokan. Bieu Abah bikeun nananyakeun hayang nepi ka Pasir Japati. Bieu ge jajan ge Abah kurantan orang mah orang saling yang pangabutuhan disumponan masih ada begawan 10.000. Saya 30.000 nya alhamdulillah. Keun bae dah. Rezeki mah benang diarah deui mun urang sing kabul permaksadanana diuwuh ku kasalametanana. Abah ku salamet lagi alhamdulillah. Tadi motor meukeun ditanyakan di Japati buat ampiran-ampiran teu hirup deui. Nanaga motor geus bajreh tapi keun bae Abah mah disyukur we dinikmati lah. Nu penting mah ulah mogok we bisa diakalan. Motor mah rusak mah kudu diomean meureunna nya. Alhamdulillah. Ieu teh Amang Tajudin teh ieu. Tuh wargi-wargi Abah ditemongkeun teh tara dikaretik, tara ditonton, namun apal mah buka Amang Tajudin. Ketik we Amang Tajudin, ya Tajudin, tajuk agama. Mudah-mudahan sing jadi tajuk agama. Tah ieu ge karuhun bejana ngaranna sana Kyai Haji Abdul Sidik aya di gunung ieu katingali nu bako atuh katingali anu disorot deui jang bako eta lamping ini longkewang nyipir pasir nulung kawing mapajurang nulong kewang di dieu pisan Abah ngonten katingali ku dulur-dulur ku baraya nu aya di kota dulur nu aya di lembur. Mudah-mudahan Abah sing salamet sariring riring dumadi sarengkah saparipola aya dina kasalametan salamet dunya salamet akhirat. Ini kasalametan dunya mah nu sakedeung. Parek dunya mah nu sakedeung. Tadi Abah dahar di warung Padang pesep 37.000 duaan. Ayeuna geus aya tilasna. Anu bakal kasampeur mah alam abadan abadi, alam langgeng. Alam langgeng. Mongsak urang teh sing meunang ridho Allah engke di mana-mana urang mulih ka jati mulang ka asal teh meunang magpiroh, meunang pangampura. Matak Abah mah tongtonan jadi tungtunan. Papatah pituah ti Abah sing dilenyepan silokangan hung perlambang lir ibarat wayang usik malik naku dalang urang mah oga kahayang matak Abah keur berjuang ngabela di kahayang supaya Abah
kabayang terkabul cita-cita Abah. Abah Tajudin nu aya dina TikTokan, nu aya di Facebookan, nu aya di YouTubean, nu aya di Egaman, tah di dieu pisan. Aduh, Allahu Akbar. Abah ti Julahit ti Kudawat, hampura, aduh, hampura. Geunang alhamdulillah. Aduh, capek Abah narawesa nabikeun kalabu. Aduh, da ka dieu jan. Aduh, capek Abah teh aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istirahat heula jang di dieu jang. Tuh ningali Abah kabalih dieu, ningali di ka dikodot. Bener-bener yang balayan satapak teh. Lain bohong, ningali tuh. Aja, enak mah tapi tah ieu duka tangkal naon ieu. Tah nu ngajegir teh ieu tangkal kayu. Tangkal kayu. Duka tangkal naon tah. Nah, kabar ieu hari kadudu pami hayang keur para domba, para sapi tuh meni nebah rumput hararejo. Ayeuna mah jarang nungkut sapi, jarang nungkut domba, jadi jarang dialaan teh arapalun. Di dieu teh di tempat rumput, tinggalan. Aduh, tingali, aduh, tuh dikalesot, nah Abah dikojot kana jukut. Aduh, ampun. Abah tong ampun, ampunan, lamun kahayang awah, 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 awah gayuh nyawikeun ka nyoroweco, awah, udah acok-acokan aduh teu sangka orang sugan teh teu kitu orang wah tong seuseureun suka beungah wah ulah suka ih nuhun abdi di komen aya di kebon jukut teh di kararomen nuhun wah coba wah 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 nya sok jang kayu kago hiu wah wah Kau lagi 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 kosake ieu jeung awah sayugi ayo nu geus seueuh ngomong nangis heuh di mana adana ge yo aku tah mun adanya ceuk batuna kos budak ngora ih katuh ganti ku budak ngora uang geus balelo kitu nah generasi penerus Abah tingali aduh kebon jukut tingali Abah katingali tuh gunung ngacekir keneh wae dituduh-tuduh ti tadi itu bosan-bosan gunung Abah tangkal tisuk seueur lamun di Bandung Barat mah tanggal situ teh sok dijieun koleser cenah mun rarubak daunna ge aduh ampun tong ampun-ampunan rubah kuasa disiksa wae ampun gabungan Abah cicing atuh Abah di imah tingali kade ular bisa aya ular ka dieu duh si aya ular kade ulah yeuh urang wih deui tuh aduh capek tuh tingali aya jajaka paliwetan ulat kelet siga nu cinta tuh tingali aya wanoja kucap ciceup siga nu era tah di dieu pisan manggih jodoh jeung manehna jadi carita balarea jadi sejarah kana kincu tah di pisan manggih jodoh jeung si nyai runtut raut sauyuna tumarima apa adanya disyukuri dinikmati ulah loba paceksokan keundah hirup di dunya mah sementara moalila nu penting mah kahayangna kacumponan badana sing sehat murang kalihna sing saroleh keluargana jadi keluarga anu sakinah
mawadah warahmah. Lamun nyandak kendaraan ulah sok ugal-ugalan. Lamun nyandak kendaraan ulah sok ugal-ugalan. Ulah sok ngulumpatan nu disupri kasalamatan nepi ka tempat tujuan alon-alon asal kalakon geremet-geremet asa salamet nu dipamrih kasalamatan ulah sok ugal-ugalan tah di dieu pisan korban jeung kacelakaan yuh dulur urang wisata ka taman wisata mumpung urang aya kesempatan. Alhamdulillah Abah mengucapkan jazakallahu khairan kasiro, kasihan ibu, kasihan bapak, mudah-mudahan sing jadi amal soleh ku Abah ditampi tina luhur mun-munan di handap tina sampean di sata tina ati sanubari Abah. Alhamdulillah nuhun bageus sing sarehat Abah mah panjang anu dicaritakeun bisi Abah norowet wae. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paruman aja.